Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dangu deui dina gelaran dongeng Sunda. Nyanggakeun pidangan dongeng Sasakala turunan Batuwangi Cadu ngadahar hulu hayam. Wilujeng ngadangukeun. Di Kacamatan Singajaya, Kabupaten Garut, pernahna di Kampung Batuwangi, Desa Ciudian, aya hiji makam nu nepi ka kiwari. Masih dikaramatkeun ku masyarakat sabudereunana. Malahan teu saeutik nu daratang ti luar wewengkon Garut ngadon jararah ka eta makam. Utamana dina saban bulan Mulud. Eta makam teh cenah tempat dikurebkeunana hiji raja di kadaleman Batuwangi baheula. Ku masyarakat kampung eta mah tug nepi ka kiwari makam teh salawasna dipulasara sabab minangka tokoh nu dianggap luluhurna. Ceunah mah di kampung Batuwangi nepi ka kiwari aya kapercayaan nu masih pageuh dina kayakinan masyarakat eta kampung. Nurutkeun eta kapercayaan, Cadu pikeun turunan Batuwangi ngadahar hulu hayam. Lamun eta pacaduan dirempak bakal aya mamalana ka eta jalma. Kumaha atuh cenah sasakalana nya beut aya kajadian kitu teh. Baheula mangabad-abad ka tukang di kampung Batuwangi aya hiji kadaleman ngaranna Kadaleman Batuwangi. Ari wates wewengkonna ti pamegatan Pacing nepi ka pamegatan Cikajang ayeuna. Kadaleman Batuwangi masur ka cida nalika dinarpatian ku Bagenda Raja Batara Rayu Kinasihan. Salian ti eta raja luhung arip tur wicaksana, oge kagungan hiji putri geulis titisan Dewi anu jenenganana Nyi Putri Kentring Manik. Kageulisan kaayuan tur kabinangkitan Nyi Putri Kentring Manik nambahan kasengitan tur kamasuran kadaleman Batuwangi waktu harita. Nyi Putri Kentring Manik jadi lambang kageulisan wanoja balarea alam harita. Rengkak paripolah sareng bandana dijadikeun panutan utamina ka para wanoja sasamana. Kocap kabinangkitan kageulisan tur kaayuan Nyi Putri Kentring Manik lain ngan saukur dipika ajrih di kadaleman Batuwangi. Tapi kanyataanana seungit kaluar kadaleman eta. Malihan putra mahkota Raja Galuh nu jenenganana Rangga Wulung nu masur kasep calakan luhung elmuna tur komaraan ngaraos kasmaran kapetik asih kapentang asmara ku Nyi Putri. Mimiti anyar pinanggih paamprok jonghok patepang rarai
nu kasep sareng nu geulis nalika Rangga Wulung dipiwarang ramana ti Karajaan Galuh kedah ngayakeun gawe bareng dina widang tatanen sareng kadaleman Batuwangi. Waktu harita pisan jamparing asih nu duaan silih nurus ati tikawit padu teuteup nu sumerep kana emun-emunan sapada harita Dewa Asmara ngancik dina diri sewang-sewangan. Di Karajaan Galuh ayeuna urang kocapkeun kayaan di Karajaan Galuh. Rangga Wulung kagungan rai pameget hiji-hijina nu satia tur satuhu ka anjeunna. Kamana wae angkat Rangga Wulung raina teu weleh ngingiclik. Salawasna janten rencang mika nyaah tur mika asih pisan kanu jadi rai. Teu sirikna lir gula jeung peueutna. Ari jenengan rai Rangga Wulung teh Rangga Dipa. Singget carita nincak sababaraha bulan Nyi Putri Kentring Manik sareng Rangga Wulung ngaitkeun tali asih. Kulawarga Rangga Wulung ti Karajaan Galuh parantos singkil bade ngalamar Nyi Putri Kentring Manik. Samemehna kantos Rangga Wulung nyuhunkeun kamandang ti raina nu dipika asih tea Rangga Dipa ngeunaan lamaran anjeunna ka Nyi Putri Kentring Manik. Rai Kakang Rangga Dipa ka dieu geura. Kakang aya picarioseun ka rai. Dauh Rangga Wulung dina hiji mangsa. Sumangga Kakang bade aya picarioseun naon? Rai sayaga ngupingkeunana naon nu baris disaurkeun? Malihan rai bade tuhu ngalaksanakeunana. Waler Rangga Dipa. Rai numutkeun kamandang Kakang parantos waktosna Kakang teh ngalamar tur enggal-enggal ka bale nyungcung sareng Nyi Putri Kentring Manik. Ari kamandang rai kumaha? Rangga Wulung naros ka raina. Kakang Rangga Wulung nuku rai dipiasi saupami eta parantos janten patekadan Kakang kalayan pinuhku tinimbangan tangtos nama rai estu sapagodos. Saya nama deui pamitaya halang harungan purnama nu bade dongkap Kakang sareng Acek Putri Kentring Manik enggal bae ka bale nyungcung. Mudah-mudahan sagala harapan urang kenging widi ti Ramanda Raja. Waler Rangga Dipa pinuh kagumbiraan. Liwat sababaraha bulan saparantos Rangga Wulung ngalamar Nyi Putri Kentring Manik ti kadaleman Batuwangi. Nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu utama poe nu dianti-anti ku kulawarga karajaan tur sakabeh rahayat. Yaktos poe Jatukrami Agung antawis putra Raja Galuh nu gandang kasep ngalengkereng koneng sareng Nyi Putri putrina Raja Batuwangi Nyi Putri Kentring Manik nu geulis samprenik abong Putri Titisan Dewi. Poe harita
dua insan istimewa calik dina palaminan. Panganten wanoja nu geulis lir titisan Dewi Sinta. Kitu deui panganten pameget kasep lir titisan Dewa Batara Rama. Katingali eta panganten pinuh ku kabagjaan, pinuh ku kabungahan, bagja laksana, kauntun tipung kaantai beas, hamo bade pipisahan nepi ka paket rok itek ceuk pari basa nama. Kadangu gumuruh surak hadirin oge kulawarga dua kerajaan nuges jadi bebesanan nyakseni upacara akad nikah. Hal eta nandakeun yen nu aya ngarestuan pisan jatuh krami dua putra raja teh saparantos acara sungkem ka ibu sinareng karama masing-masing panganten sakumaha adat kebiasaan dina acara jatuh krami waktu harita sok diteraskeun kana acara huap lingkung. Dibarengan ku sukabungah pinuh ku kabagjaan eta panganten teh silih huap. Acara mungkin rame sabab anu haladir masih setia nyakseni. Nalika Rangga Wulung ngegel hulu hayam, anak gecrot teh polona mecret beneran pisan karena pinarep Nyi Putri Kentring Manik. Atuh Nyi Putri ngaraos ku jiwa pisan ku eta kajadian. Ningali kajadian kitu Rangga Dipa nuti kawit acara nyakseni pinuh ku kabagjaan lantaran nyaah kanu jadi raka Rangga Wulung. Sapada harita lantaran nyaah tea nya enggal we nyabut carecet tina jero saku raksukanana terasnya ketan Nyi Putri Kentring Manik. Anjeuna ngagedeg teras sapada harita meresihan cai polo anu ngotoran raksukan panganten istri lebah dadana pisan dadana Nyi Putri Kentring Manik. Tapi kumaha balukarna ku kajadian singget harita Rangga Wulung ngaraos timburuan dina manahna. Anjeuna enggal neuteup ka Rangga Dipa ku teutepan soca nu pinuh dengdem pinuh kacecep. Duhung nu aya dina cangkengna dicabut. Iblis parantos ngarasuk kana jiwana. Hatena ngageblek poe. Atuh teu anta paradengan plus plus plus. Duhung Rangga Wulung ni irit jantung Rangga Dipa. Rangga Dipa sapada harita ngarumpuyung taya dikieuna. Namung samemeh ajal dipunut kunu kagungan. Anjeuna ngedalkeun heula lisan karakana kalayan pinuh ku kaikhlasan. Pokna nyarios. Kakang Rai teu aya hate colonos estu bersih hate banglas nyaah kanu jadi
teu aya. Ngeuneuh. Maleuk. Ngadangu cariosan Raina kitu teh. Rangga Wulung teu tata pasini deui. Saharita duhung nu lamokot ku getih teh plus 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 ditubleskeun ka anjeunna meneran pisan jajantungna golepak harita keneh Lastari ngemasi pati dipayuneun garwana Nyi Putri Kentring Manik. Nyakseni kajadian kitu nu teu disangka sacongo buuk hadirin nu aya molohok ngembang kadu. Nyi Putri nangis tunggara kacida sungkawa pohara teras telami kapiuhan sapada harita ningal katunggaraan eta Baginda Raja rayu kinasihan ngucapkeun supata disemet ieu keur turunan kaula cadu ngadahar hulu hayam. Tah sakitu sasakala turunan Batuwangi cadu ngadahar hulu hayam teh. Ceunah lamun aya di antarana salah saurang turunan Batuwangi ngarempak eta pacaduan. Sok aya balukarna nu baris tumiba ka manehna. Umpamana bae ngadadak budug sirah nu hese cagerna. Cang hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.